Kek. Si Udin terpuasa doang nama modugan. Woi, Den. Hei, terpuasa deh nya. Mau modugan, hei. Wah, bahaya iya. Mokol. Heh, Din, can buka, Din. Sorangan mah, Din. Woi, can buka, woi. Ulah wae can buka, Den. Iya, aing mah lanjeng deh. Kuari dia. Jeung ira. Jeung sore lah jeung buka puasa dia. Emang puasa sorangan? Puasa lah. Heh, jauh rajin ya. Puasa insyaallah orang. Atuh deh, piraku pelan naon. Ayeuna semenang seberapa ya puasa lamun teh selama 27, ya 27 nya. Nah, sekarang geus menang 27. Oh, puasa untuk Wah, selama. kaciri goakna nu kieu mah ye. Aku majing. Atuh puasana gencan nyampe 27. Geus seberapa kitu? Karek ge 25. Oh, atuh aing mah telok ngitungan nih aing mah. Kaciri goak berarti ye speak. Aing mah telok ngitungan aing mah puasa. Dana lamun urang mah eta dugan dipeusi ku ari. Entahlah. Ya non. Atuh urang kudu puasa, Pong. Kudu puasa urang. Nggak soal non, urang kan geus kolot ya nya. Tapi ngorak kene sih entok kolot-kolotin gitu ya. Kolot bener. Kan, entok kolot-kolotin kan. Kolot lah. Masih ganteng kan tuh. Atuh ganteng eta mah ieu we deuleu ku efek. Masih tampan kan tuh. Dong perindapan. Ganteng ye. Urang kudu puasa Pong meureunnya urang ibarat pirak urang nitahan ke anak ya. Puasanya Alumi. Bapanan teu. Aduh, eta kumaha urang aya nyontohan ka anak yang bener, pirak urang teu bener. Ulah kitu, Pong. Kudu bener ya, kudu ilunya. Atuh, urang dipaksa. Kan tadi urang nulis sorangan ngebul, Bang, na cau. Eta mah ngebul ge dia ieu ka aing mirunan. Oh, mirunan. Sugan ngarokok. Mirunan dia. Ieu jeung pembukaan ya. Eta ngalah 2 doang. Atuh geus seluruh loba jeung aing doang jeung. Atuh aing teh di ieukeun nama Din. Ayo teh mere. Aju eta Den dugan campuranna naon Den? Campuranna. Heeh. Yo pangeuna teh nya kana ieu teh koronya. Pangeuna ieu. Yo. Make bonteng puan. Bonteng puan naon Den? Eta bonteng puan anu sok naonnya? Timun suri, mati suri. Timun suri. Ayo poho. Timun surinya. Iya bener betul timun suri ya. Itu kelapa muda sama timun suri ya. Eta lah. Eta nantinya dihijikeun. Jeung puradan. Dia ulah paeh dia aing paeh. Nah, pas gitu tanya, geus kitu tah. Maka ieu teh ager. Ager naon nih, Din? Ager anu sok dijieun anu kakian teh ya, merekna teh ya, di luhur haliber teh. Oh, kuntul. Kuntul lain. Iya dia naon eta teh? Bango meureun. Walet. Oh, walet. Bangonya. Tah. Gerean teh nya. Gimana tadi? Tah. Ager merek walet teh agernya. Heeh. Tangis kitu tah. Di bian itu teh ya. Bian non marjan. Aduh, marjan hejo. Nah. Diinumna tengah poe. Di tengah poe deh atuh ge magrib ya. Oh, magrib. Eta marjan teh nya marjannya. Marjan kalau cicikeun diaduk teh diaduk. Adukna make leungeun kieu nya. Ih, jorok amat. Ngadukna make leungeun ya. Tah geus diaduk teh nya. Kurang geus diaduk tah. Lamun buka teh nginumna ya orang yang nginumnya make gelas ya, Pong. Oh, make gelas. Oh, henteu make ieu. Batok kalapa. Henteu. Kan sorangan biasa make batok. Henteu make ember gitu lah. Minum ya segelas ya. Serese. Oh ya eta anu pertama kerasa eta nya. Anu pertama kerasa. Suku. Marjan dia suku. Oh. Dia. Itu kan karena suku gitu nyerap. Marjan itu anu pertama kerasa ngagaleser tadi. Jeung botol-botol teh ya. Ya itu lah dia botol lama itu dia. Oh, henteu. Dia botol lama. Aja jeung naon dia eta geus marjan. Geus dia Allah sok ngomongan aing bae dia lah aing. Allah sok ngomongan aing bae nya. Laju nu ka mana ieu? Atuh balik lah aing nek ya supaya dijion gitu. Atuh aneh jeung karek ke jam 10 geus momodugan. Atuh geus aya mah ngeunaheun geus dijieun mah. Oh, urang bisi sepik doang kayak urang mah kayak dibuka di jalan. Moal lah aing isin ayeuna mah dan enggak. Geus boga anak ieu nya. Isin ayeuna mah lamun gede mah aing sok. Oh, kirim isok. Kira-kira aing cek gulung aing. Pare jelema orang ieu. Tak ajelek ku jelema mah ku Allah maka dilian nya. Oh lah, teh luhur sorangan kayak di bentar gelap naon sorangan. Ulah nya. Kedeng deui naon eta. Bulan puasa teh habisnya. Kedeng Din, kudu puasa sorangan Din, kudu rajin.
Urang tere berpisahnya jeung bulan suci Ramadannya. Heeh. Tere berpisah. Tapi ulah poho Din, THR jeung urang. Sugan me urang nya berpisah jeung bulan Ramadan, sugan urang panjang umur ku abehannya. Supaya panggih deui teh jeung bulan suci Ramadan nu akan datangnya. Oh nya, nu akan datangnya. Urang doakeun we nya. Din. Nya aing balik urang nya. Dia aing mau ieu pamanjikan aing nanggonnya. Geus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo,